Kabar becek-becek. Becek-becek. Ngalos, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Mitra sadaya dur amanu jauh di film ronang di padesaan anu tetap dumuk ranganak di lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Nepangan kan Mitra sadaya di mana ieu? Ieu nu disanggem Pulau Dewata, atau nanti disebutnya Pulau Bali. Kaleresan aya di wewengkon Tanah Lot. Tanah Lot aya salah sawios pura. Pura eta ngarupikeun tempat peribadatan kanggo dulu orang di Bali. Nah kan Mitra sadaya ieu namina Orai Suci. Orai Suci teh numutkeun keyakinan wargi-wargi urang nu aya di Pulau Dewata Bali. Kunaon disebut suci? Hayu urang taroskeun. Bapak kabar baik Pak? Baik. Itu ada berapa ularnya? Ada berapa? Ada 3 Pak. Ini ularnya di dalam, lagi 1 dia. Ya Oke. coba ini ya. Itu ular beranak terus atau gimana? Saya bercerita sedikit ya. Kalau ini ular ini jelmaannya ikat pinggangnya dan yang dirata ya. Beliau itu merupakan pendeta yang datang dari Kerajaan Majapahit. Beliau dulu datang abad ke-15-nya mendirikan pura Tanah Lot. Oke. Untuk menjaga beliau bersemedi di atas, ikat pinggang beliau itu jadikan ular. Ya itulah kisah sedikit ular ini, ular penjaganya pura Tanah Lot. Makanya sampai sekarang ular ini keramatkan. Kan Mitra sadaya dulu abanu jauh di film ronang di padesaan anu demuk tepanganak di lembur matu Banjar Karang Pamidangan. Sapertos di uniakeun tadi di pengker salah sawios luklukan pasir. Nah, ini aya salah sawios bangunan nu disebat pura. Pura di antawisna katolah ngarupikeun salah sahiji tempat suci anu dianggo peribadatan kanggo wargi-wargi urang kalangan Hindu. Jadi di tanah ya sakaluhur upami bade upami kaleresan caina nuju naik bangunan sapertos ngambang dina cai kauningan di pengker sapertos biasa aya ibu-ibu sehat ibu-ibu gonjreng sampurasun. Assalamualaikum. Kebutuhan jasmania Supados kurangnya happy imun kuat waduh saya nyanggap imun saha imunan kuat jauh dijunjuk anggang di teh alah kamana eta teh mah dugi ka Pulau Dewata ieu nuju di Bali ngalongok tanah leluhur kurang terus 2 kali tadi tapi penasaran Baby shark do 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 baby shark. Judai manis oh gitu kita di Tanah Lot ya mohon kurang teh menuju aya di daerah Tanah Lot Bali. jadi jauh dijunjuk anggang di teh oge teh percuma mah pulang Bali bisa diajar di konsep wisata sehat. terus bisa Di dia mau bersih, bersih jalmina ramah, toilet bersih, jangan ketemu Terus? aduh bersih masya Allah kumaha hiji deui anu mata kacida mah pesak ulang jadi bersih. biasa Itu cuma aja sih ibu biar di mana baju. survei situasi dan survei lingkungan Mangga. Ayo nama di celah saya dawagan Bali.
pada dicobian heula. Tong apa mana kaca Metro Sadaya tak ngiring di channel Ngawaos. Mohon ngawaos, ngawangkong, ngabas, atos. Kabar becek. Becek. Beliaunya datang ke Bali pada abad ke-16. Yang mana Bali pada saat